Poe ieu mah dimimitian jarajan ku anak-anak bujang anu tanginas isuk-isuk geus jarajan. Heueuh abi ge kerek mulang pisan ti pasar. Ari turunna motor teh disampakeun barudak keur jarajan makaroni basah. Ieu barudak teh jauh-jauh ti Bojong. Ti Bojong apa ti Cikadu sih poho. Pokona mah ieu teh lain orang dieu we nya. Barudak bujang nu bieu karek bubar, jajanan ge can beres kabeh diberesan. Kaburu aya di barudak tiluan ieu anu rek jarajan. Tuh saperti biasa we lamun aya pelanggan jauh jajan pasti jajanna teh makaroni basah jeung pisang keju. Ayo saha di dieu anu can pernah ngajaran jajan makaroni basah di warung abi. Tah di dieu oge selain meuli makaroni basah jeung pisang keju, terus oge jajan burger jeung minuman. Pesenan barudak tilu ieu karek beres di dieu teh warung abi geus kadatengan di pelanggan anu arek jarajan. Tuh alhamdulillah geuninganna nya barudak. Meskipun warung abi teh ngan saukur di teras imah bari jeung asup gang, ari geus ngaranna milik mah geuning ditareangan didatangan jauh-jauh oge. Padahal menu jualanna teh teu aneh-aneh nya, ngan saukur jualan seblak makaroni basah, pisang keju jeung goreng-gorengan. Tapi alhamdulillah pelanggan teh baralik deui jarajan. Geus puguh tetangga deket imah mah nya sugan mah unggal poe teu elat jarajan. Pelanggan jauh oge alhamdulillah loba anu jadi langganan. Tah ieu pelanggan anu tiluan teh jarajan makaroni basah, anu dua mah make lada, anu hiji mah henteu. Yakin barudak ieu maraneh teu kabita ku makaroni basahna. Hayu atuh geura cobaan. Hayu anu hayang nyobaan geura datang jajan ka warung abi.